sampurasun kanggo ka urang Sunda salam dunia. Cai teh nyaeta sumber kehidupan urang. Kumargi kitu urang kedah tiasa ngajaga sumber-sumber cai, aliran cai nya ku ngajaga kebersihan tong nyucun runtah anu jero cai. Gitu. Kumargi cai nu aya di puncak gunung di luhur dugi turun ka handap teh upami ku urang dijaga, insya Allah kualitas cai na oge janten sae biasa digunakan teu tercemar ku limbah-limbah nya terutama limbah rumah tangga. Tah kitu ayu ayeuna mah urang ngajaga sumber cai urang ku jalar tong miceur runtah kawalungan kasolokan sareng kawahangan kitu nya. Nuhun kumargi cai teh kabutuhan anu primer kanggo urang sadayana. Hatur nuhun.